Jadi jelema anu hirupna maot kemudian ninggalkeun hutang teu diuruskeun ke keluargana eta di alam kuburna keneh. Di alam kubur kan urang teh kakalayangan ke nah hiji deui tai manehna mah dibelenggu ku rante anu dijieun tina seuneu neraka. Lamun hutang can diberesan mana urusan hutang kade sampai Rasul bae neangan sang wanita tanggung jawab nya lamun aya nyalatkeun Rasul lamun teu aya salatkeun ku maneh. Karena kes Islam gagah, Islam kuat, Islam hebat, paladur saya nyariosna kieu. Hei para sahabat, lamun ieu si mayit manehanana maot ninggalkeun hutang, kami nu siap tanggung jawab cek Rasul. Sareng teh eta, kuduna kiai ngomong kitu teh Pak Memet. Lamun Pak Memet maot, haji utis tanggung jawab hutang. Lamun ninggalkeun hutang nyokot di mana buat duit. Lamun ninggalkeun harta sok bagikeun ka ahli waris. Aya moal di urang pemimpin anu kitu. Nya paling ke Jokowi menurut. Allahu Akbar. Eta teh kitu palatin sadaya masalah hutang. Ya. Allahu Akbar. Gitu. Maka cek Allah Subhanahu wa taala kembali deui. Kulillahi yutikum fihinna. Allah ucapkan ku anjeun Muhammad, Allah geus fatwa ka marehna kabeh dina masalah warisan awewe. Geus patlut. Nomor kadua, wa ma yutla alaikum fil kitabi. Jeung perkara anu geus dibacakeun ka marehna kabeh. Nya dibacakeun ka marehna kabeh dina Al-Qur'an pan geus aya. Geus diheula tentang masalah anak yatim kade pada yatim ye ulah salah kaprah Mas Adin masalah yatim. Ya yatim teh nyaeta jalma anu teu boga bapa. Nomor kadua syaratna kudu encan balik. Ayeuna misalkan ditejerai tanggal 10 kamari babagi deuk nya diasupkeun ku Mas Adin nu geus balik itu bukan yatim. Besing ke hak yatim diberekeun kana bukan semestina. Jadi dina babagi yatim geus ngade paladeun sadayana. Nya lamun ayeuna nu geus balik dihitung yatim mah atuh kuring yatim keneh. Tadi hitung ku Mas Adin kuring. Ya ke bawah yatim piatu lain ya para dur sadayana. Maka punten menang dibere anu geus balik geus teu boga indung bapa dibere menang para dur ngaranna bisyarah pangbubunga usahakeun ulah dicokot tina harta yatim ke aya khusus dana bisyarah. Jangan kitu tah kalau orang yang sudah balik ieu dana bisyarah ieu dana yatim ieu singade nya beusi engke harta yatim diberekeun kanu lain semestina. Maka maafnya di dia aya tujuannya budak santri Pak RW ngadata kiai kumaha kiai ulah dah cek ieu geus baralik kira-kira ge. Maka cek kuring mung teu sanggup lah besi-besi naon beusi engke naon nyokot tina dana yatim. Itu apik mah memang ngeunah wae bah. Ngeunah bae itu apik mah. Kuring bisa bae ayeuna pasantren ayeuna budak 60 diyatimkeun we kabeh. Meunang aya sabulan tara 30 juta mah Mas Adin eta. Atuh. Yatim-yatim si Qadir yatim tah. Ya. Heuh pan aya eta. Nya babaturan kene paladur sadayana teu nepikeun kaboga pansa ladang yatim. Ya inna mayaqulu amwalal yatama nyapi butunhim naro sajaman sok ngadaharan anak yatim harta anak yatim maka engke beteungna dipinuhan ku seuneu neraka. Nauzubillah min di dunia senang oke. Pokoknya terjadi kieu Pak. Di Nurul Hidayah pernah terjadi aya jelema nya eta dak mana lah aya belum dicaritakeun
nepikeun ka eta santri Nurul Hidayah soalnya di YouTube ya para dulu saya dan eta 120 dijin yatim ka ditu kumaha teu kanyawan ku kawan harita ya nepikeun ka geus sana kitu makana ngobrol jeung mualim di mah sok ngobrol bahwa si eta teh kasusna kos kitu jadi ngayatimkeun santri anu lain yatim diajukeun lah ka pemerintah nepikeun genep bulan sakali teh Mas meunang 250 juta berarti setahun itu 500 juta lumayan di dunia mah tuh lumayan tuh bu kia bu iya masuk iya sok itu kia nu curang di timbangan ya nu curang di timbangan nu tukang ngurang-ngurang timbangan kamari teh kan ya nu dagang endog pandog teh galib-galib nu rada leutik teh 17 nu sedang eta genap belas lamun sakilo aya kunaon 15 orang timbangan rada diome bener teh sakilo maling hiji lamun ngajual 16 kilo berarti geus maling sakilo sapoe lamun ayeuna sabulan 30 kilo lamun ayeuna satahun dagang endog berarti baraha umpami 3 kintal genep 10 lamun satahun dagang endog berarti 10 tahun eta dagang endog manehna ye maling 3 ton genep 100 kilo heuh itu teh gara eta kiloan tinggal ke beak amal eta bah engke di akhirat mah di poe kiamat tuh kitu oh horeng si eta endog aing tinggal urang untung ya maka kudu atohan dipaling daripada maling ulah cerik sapulah motor butut aya maling nya engke mah dipeta urang bener teh apa urang mah aya maling babong teh anu ge kambarak wae itu kadang-kadang emang geus hendak momen nya kuring mulakan gedang karak marek di ala geus aya maling pan bisa teh eta kadang-kadang nyumpahan urang sing kokon sekalian Allahu Akbar ya Allah ya Rabb tah eta geus aya di ditu nya yuktikum bina wa mayutalikum fil kitab jeung perkara anu dibacakeun ka maraneh kabeh dina kitab dina Al-Qur'an Al-Qur'an min ayatil miras tuh tina ayat warisan gitu nya tah maka diatakeun wa yuktikum aidan fi yataman nisailati la tuhun nama kutiba lahunna wa targobu ya targobu ting kadanya lapat targobu lamun sabadana ayaan berarti manana benci kade an nikahu sun nati paman rogibaan sunnati ieu manana benci paman rogibaan sunnati sajelma anu benci tina sunnah ulah maka ya dina tafsir badana adalah an tapi lamun ayeuna sabada lapat yargobu rogiba pala dosa eta adalah lapat pi eta adalah se maka dia adalah logatna adalah wayargobuna antankihunna sareng benci tina nikahna maraneh kabeh ka eta wewe kunaon elatna hiji jore nomor kedua pala dusayana lidama matihinna kusbab fakir dama matihin adalah fakir tafsiran atana sawi pala dusayana kusbab jore jeung fakir nya mung nikah tah maka pala dusayana jawabna ieu nya jawabna tah bahkan wata dulu ayat tajawajuna tom'an pimirosihinna tuh ulasana kawin ku batur kan nya diulahkeun kawin jeung batur diurusan ku manehanana tadi teh anak bawa teh diurusan ku Mang Tobing nya dicegah kawin jeung nu sejen kudu jeung manehna bae dan naon paladur saena elatna tom'an pimirosihinna karena mengharapkan harta warisanana paham teh nya gitu maka Allah Subhanahu wa taala
yuktikum alla tab'alu zalika, berfatwa Allah Subhanahu wa taala singade maraneh ulah sok kitu, ulah migawe kitu nya ngaranna eta jolim. Jolim lapura mangisa ngurusan yatim deh parenganan aya arah paham tuh Pak? Aya tujuan nya gitu. Tilu ya, wal mustad'afina minal wildan, jeung anu lemah baladur sadayana tina yatim lalaki ya mah manehanana henteu diberekeun, diurus budak leutik ya, anak bawahan maon boga leutik keneh nya diurusan ku bawah tah sakolahkeun segala macam. Di mana-mana geus gede eta loba keneh sesa ngurusan tina hartana si yatim teh. Mang Tobing teh ngurusan ye bawa maot, kemudian boga yatim lalaki misalkan 2 diurusan ku Mang Tobing, dibayar sekolah, dua kuliah segala macam, tapi nyesa keneh nyesa keneh tah. Kemudian ku Mang Tobing ku sebab ieu lemah teh nyaona naon, maka dikuasai hartana eta teu meunang. Ala tab'alu keneh bae nya sarua jeung ngadahar harta yatim, paham teu nya paladur sadayana gitu. Jadi tilu masalah gitu, tilu masalah paladur sadayana. Hiji masalah warisan pamajikan, 2 masalah warisan ayeuna yatimah anak yatim awewe, 3 yatim lalaki anu lemah nu teu diberikeun hartana teh dikuasai geus we geus dikuasai mah eta yatim teu diurusan deui. Paladur sadayana gitu. Kumaha ayeuna lamun kieu ye Mang Tobing ye bawaha maot boga yatim nya, kemudian eta harta anak bawah jadi urusan ku Mang Tobing nya boga sawah 1 hektar. Kemudian Mang Tobing mah biasa eta mah kuli lain nyokot harta ya, hitung kuli Mang Tobing teh sampai 70.000 cokot eta meunang. Terus nomor kedua kuli ngurusan, kuli apa ayeuna lamun urang mah ngurusankeun beneran urang boga babagian cokot kuli urusan karena sawah mulai dijual belikan, bagian yatim kurang dikembangkan teh jadi masalah, paham teh nya nula teh dijual dikuasai nya campur aduk, bahkan aya kieu amil sebenarnya contohna wala taqulu amwalakum ma'a amwalikum, ulah ngadahar maraneh kabeh amwalakum ma'a amwalikum. Jadi nya teh keur contoh naon dina huruf jar tah wala taqulu amwalakum ila amwalikum ay ma'a amwalikum nya wala taqulu amwalahum ila amwalikum, ulah ngadahar maraneh kabeh kana harta yatim maraneh kabeh serta anak yatim serta harta anak yatim maraneh kabeh eta teh dicampur adukeun dijijikeun jeung harta urang ulah ieu terjadi kieu bae nya aya hiji randa maot Mang Tobing lain randa bawaha maot nya boga pamajikan geulis bawa misalkeun nya ditikalah ku Mang Tobing boga yatim, Mang Tobing boga harta dijikeun nya nikah ka ieu teh karena hartana inceran harta warisan tina yatim teh eta teh mah dan ai perkara ngumpul-ngumpul di masyarakat mah leutik Pak. Kan ieu teh nu kitu maksudna mah. Heuh ayeuna urunan jang yatim paling geus sabaraha nu kitu mah. Jeung kaciri eta mah duit johir dah eta mah. Ieu mah nu kitu tah permainan kitu anu teh kaciri eta. Kareta Bah. Bah. Pan kieu abah maot ye. Kemudian boga anak leutik. Pan eta yatim kan? Benar teh? Nya kemudian pamajikan Mang Tobing ayeuna berarti kan dibagi waris eta boga harta
hari sah ayo boga harta pamajikan boga harta Mang Tobi nikah ka mantan istri abah tadi kudu dipisah ulah dihijikeun agama ngatur gitu makanya Mang Salahuddin mana yang ieu tanda gitulah mana teu kawin-kawin nya Salahuddin gitu lah Allahu Akbar walillahilham. Nah makanya jawabnya iya apa ya wa antaqumu lil yatama bil qisti marane kabeh kudu ngajenengkeun kana anak yatim kalawan adil mangga sok ayeuna nikah karanda anu bogaan yatim ngan eta urusan anak yatim teh rek awewe rek lalaki sing adil ulah boga tujuan naon tapi lillahi ta'ala ya lillahi ta'ala urusan ditika sing aya ditika misalkan ayeuna eta saha si indungna teh indung yatim teh tika tapi nerang melihat neangan non niat lillahi ta'ala aya urusan anak yatimna. Oke bah, ya, gitu. Taufik ayah randa swing misalnya, bengar, bukan anak yatim, bukan Bang Taufik, tiga muah. Allah, tak maka dihujungi ayat dia pada hadirin sadayana, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima. Saban-saban perkara anu urang migawe tina kahadean Allah nyaun lamun urang lillahi ta'ala artina ya nomor kedua lamun ayeuna urang migawe boga tujuan na hate urang kieu pinter kode nyaun oge nah ieu mah nu ditingali wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah alimun di dieu kana saban-saban perkara anu urang migawe tina kahadean Allah nyaun berarti anu kagorengan ge Allah nyaun Allah uningan ya geus jurusana hadiri dia terutama arek lillahi ta'ala ngawin karanda mun aya randa teh Mas Adin kebenaran boga anak laleut lillahi ta'ala bebeja ka pamajikan Mas Adin mama si itu maot bapak marek lillahi ta'ala arek urusan yatimna tilu siki didoan ku mamahnya gaplok aduh ai kuring ngomong nyorang ngomong ka pamajikan mi kitu kumaha mun abah kawin deui turun puasa bagus ngomongna turun puasa oh terwasa ya lamun bener-bener gitu mendingan geus andi ayeuna keneh bagus gitu dasar ancaman eta ancaman dasar bae eta makana waduh kieu granat bagian anak ini ya makana sing ade antakumul yatama bil qisti lamun urang ngurus daeng ngurusan babagi nu tangga 10 teh mah eta perkara-perkara joir lah ka nyawa yang paling enak nyokot ge saeutik sing ade paladur saya ieu lamun urusan bos gitu teu ka nyawan bae tikah randana orang loba hartana bener teh teu ka nyawan dikuasai ku urang jadi kos harta urang teu ka nyawan bener teh subhanallah ya tangke masalah awewe surat An-Nisa mah kabeh berkaitan dengan masalah pamajikan kayak kumaha lamun aya awewe nganusud teh ngalawan ya ngalawan kalau jadi salah jadi bikin kali tubah bikin seru bae ngaliba ya ngalawan bentak teu nurut kudu dikumahakeun tak ku urang kudu dibebaskeun teh sugan ya wa ini imra'atun khafat min baliha wallahu a'lam bishawab. Allah
gonong gini. Jadi gonong gini mah mas sebenarnya di Islam mah nggak ada, cuman aturan negara aja, cuman pembagian iya orang aya anu osok mengikuti negara, paham tuh aturan negara. Bayangkan kieu gonong gini itu 2/3 harta mas, paham tuh mas. Jadi kieu bawa hab maot ya misalkan bawa teh boga harta 100 juta ya cokot 2/3 heula asa memang rumah tanggana di awal eta ngaranna gono gini. Cuman di Islam tidak ada. Jadi kesimpulannya kieu boleh digonong gini kan boleh tidak. Lamun make gonong gini berarti keur mengikuti aturan negara. Cuman pemerintah mengajukan harus diberi gonong gini baik. Gitu. Tah makanya tadi Mas pertanyaan kan cuma berbeda tuh. Ya, gonong gini mah ya. Enak ya. Bawa maot, boga pamajikan memang nusa banda kaya. Cokot lah tah pamajikan 2/3. Karena nusa saya sana diwariskeun. Namun arek dayakeun gono gini. Paham tuh, Bah? Ya, karena berarti sapertilu tanu dibagikeun, Mas. Eta mah engke meunang deui tah si pamajikan teh. Maka di Islam sebenarnya tidak ada gono gini, eta mah aturan negara. Gitu. Di namun makai gono gini. Ya, namun makai gono gini kia. Ya duit 100 juta. Cokot lah tak gono gini 2/3 khusus yang pemajikan. Karena engke nu 1/3 nu dibagikeun. Ka anak jeung ka indung ge meunang deui 1/8. Mas kitu cara ngabagina. Eta teh aturan negara. Eta mah nu 2/3 mah geus pamajikan mualim. Oh nu 1/3. Nu 1/3 atuh diparoidkeun. Diparoidkeun. Henteu engke aya tungtung surat An-Nisa li Jakari mislu hadzil unsayain. Paham tuh Mas? Ngan ai urang mah dah kitu. Kamari teh yang ngabagikeun nu almarhum Haji Badru Mas. Jadi eta naon ngaranana rada riweuh lah eta. Masalah kan boga harta pamajikanna deui, atuh tasna bae kamari 8 nang meuli 80 juta tasna. Tasna 80 juta mualim. Haji iya eta. Dijual aku 30 juta. Bener lah 30 juta. Pan nu kitu amalina ka toko eta ngan eta kitu dijual deui ka toko eta kitu di kos emas lah. Jadi nang meuli 80 juta ya cenah haji cenah. Ieu jual aku 30. Jadi dihitung 30 juta we eta. Haji panggedean meunang haji ade deui wae anakna. Adepan ninggalkeun salaki, ninggalkeun anak lalaki, ninggalkeun anak awewe. Paladur sadaya eta. Ya, tapi nu ngabagikeun ieu kabagian eta mah lumayan. Ya, eta ninggang si Epul nu maot aing mah kabagian pul pas disana. Makana ari eta nu ngabagikeun tiluan enang nu ieu tiluan ieu. Tiluan kiai na eta.
Bismillahirrahmanirrahim, panjang ya nya. Paslun ari eta hiji pasal fil azani dina ajan wal iqamati sareng qomat. Huma ari itu ajan jeung qomat lugotan menurut lugot al-iklamu eta mere nyaho. Wa syar'an sareng menurut istilah ma eta perkara uripa anu dikanyahokeun minal alfazil masyhurati tina pirang-pirang lafaz anu kamasyhur fihi ma dina ajan jeung qomat. Wal aslu ari asal fihi ma dina ajan jeung qomat al izma'u eta ijma' al masbuku anu ti heula bi ru'yati Abdullah bin Zaid kalawan ngimpina Abdullah bin Zaid al masyhurati anu masyhur lailatan dina hiji kauri waktu tasyawwaru musawarah kabeh maksudna kabeh teh sahabat bima dina perkara yasma'u anu kumpul annasu sapa manusia waya lari masyhurah kama fi sunani Abi Daud kaya hadis kaya perkara dina Sunan Abi Daud an Abdullah katampi ti Abdullah anau satuena Abdullah qala ngadau Abdullah lama amaro barang miwarang an Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakusi kalawan lonceng yumalu anu dipigawe itu lonceng liudriba bihin nas karena supaya ngajadikeun bi kalawan lonceng innasi ka manusia liudroba karena supaya yang tadi jadikeun bi kalawan naon bi naon kalawan lonceng innasi pikeun manusia nah ibaya nabi di jam'il sholati pikeun ngumpulkeun salat topa muter bika kaula wa ana lari kaula naimun eta keur sare rajulun saiji wong lanang yamilu anu mawa itu rajul nakusan kana lonceng biadihi dina tangana rajul. Pakutu maka ngucap kaula ya Abdullah hei Abdullah atabiu nakus nah ngajual anjeun an nakusa kana lonceng. Pakola maka ngadau si rajul wa ma tasnaubi wa ma sareng naon perkara tasnau anu migawe anjeun bi kalawan lonceng. Pakultu maka ngucap kaula nadu ngundang kaula bi kalawan lonceng ila sholati kana salat. Qala ngadawu itu si rajul awala aduluka alama huwa khairun awalana sareng teu nuduhkeun kaula ka kanjeun kana perkara wa ari itu perkara eta leuwih alus min jalika tibatan itu lonceng. Pakultu maka ngucap kaula lahu kaitu si rajul bala sumun. Pakola maka ngomong itu si rajul ya takulu ngucap anjeun Allahu akbar kana lapat Allahu akbar ila akhiril azan dugikeun ka akhirna azan. Sumastakhara maka kari-kari mundur itu si rajul ya ane ti kaula goerobaidin kanan teu jauh. Sumakola maka kari-kari ngucap itu si rajul wa taqulu sareng ngucap anjeun ijab kumta di mana-mana ngadeg anjeun ila sholati kana salat Allahu akbar kana lapat Allahu akbar ila akhiril iqamati kana akhirna qomat. Palamma asbahtu maka barang subuh-subuh kaula ataitu dongkap kaula an-nabiyya ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pabartu maka ngahabarkeun kaula
kana ngimpi kana nabi bima kalawan perkara roayat tu anu ngimpi kaula. Faqala maka ngadau nabi innaha sanyana ngimpi arruya eta ngimpi hakun anu bener. Insyaallah lamun ngarepkeun insyaallah kum dikadinya we nya. Tah jadi para hadirin sadayana ajan ieu hukumna sunnah ke dibahas lah. Sebenarnya ajan teh hukumna sunnah muakkad kecuali ke KWW mah teu sunnah ajan. Ya cuman awewe sunnah qomat. Itu ngan nu galib di urang deui we nu teu kaharti. Kunaon buah paladur sadayana lamun nyolatkeun mayit misalkeun ye awewe sok caricing ya lamun salat gaib padahal ai masalah sunnah nyolatkeun mayit mah rek awewe arek lalaki meunang nu ulah teh awewe mah aja jadi hoti ai nyolatkeun mayit mah paladur sadayana asap barisana di tukang atau misa jauh jeung lalaki itu sok bae udang nu barengan ularangan pikeun nyolatkeun mah aya paladur sadayana nya tai ajan mah paladur saya ditemenangkeun sebab suara awewe eta paladur sadayana adalah orang humari itu ajan jeung qomat lugotan menurut lugot nyaeta mere nyaho. Jadi saban-saban mere nyaho eta adalah ajan nya ceuk kuring teh bah hari kacika sungka kamana bah adinya jita jalana kadek tah eta abah keur ajan keur ngajanan kuring ajan ngabejan sakur ngabejan eta keur ajan we kuring ieu keur ngaji ye ngabejan ka bapak-bapak ye masalah fikih keur ajan kuring ieu ngancek lugot. Lugot mau lah dijadikan standar hukum. Ulah lugot mah teu meunang ngaranna ge bahasa nu jadi standar hukum adalah istilah. Tah ai cek istilah mah kieu, Pak. Wa syar'an ma urifa minal alfadil masyhurati nyaeta perkara anu dicanyaokeun naon naipena lapan minal alfadil naon tina pirang-pirang lapad al masyhurati anu masyhur nya dina ajan jeung qomat nya itu jadi kieu ajan ieu lagamna paladur saya teu meunang dilagamkeun ayeuna nyanyi campurileung segala macam ke paladur sadayana biluhunil arabiyah baca Quran biluhunil arabiyah baca kumandangkeun ajan biluhunil arabiyah kalawan lagu-lagu Arab teu meunang ayeuna ajan make lagu-lagu Jawa muriang sudah nya teu meunang ajan kudu lagu-lagu nu meunang deui ajan sorana hiji ieu ka budak santri terutama ajan kudu katalar seuri sakodes ajankeun murid sia teh ajankeun kelas hiji murid sia kodes eta ulah asyhadu anna muhammadar rasulullah lah karena asyhadu alla ilaha pabeulit jadi neta pan loba ajan bos kiri di dieu mah bah cek siapa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena asyhadu alla ilaha illallah merakeun aing jadina si kodes da guruna tutup aja da salah nya aya si ato ajan gitu ngap-ngapa jadi paladur sadayana nya kudu katalar nomor kadua sorana kudu numunaheun ulah sampai ajan disengsarikeun nya disengsarikeun di dieu mah udah dipanggil sorana bahwa Mang Agung naon eta
lamun Mang Agung ajan tunduh. Ya Allah gitu. Jadi tina lapat-lapat anu masyhur jeung lagu-lagu anu masyhur laguna biluhunil arabi nya dina ajan jeung qomat geus diatur tah. Wal aslu ari asalna dina eta ajan jeung qomat teh nyaeta ijma anu geus diheula. Jadi aya al-masbuk teh paladosana memang wahyu ajan teh ngan pernah diimpenkeun ku Abdullah paladosana. Jadi samemeh ngimpi ge Kanjeng Rasul geus diwayuan. Geus diwayuan. Jadi punten lapan ajan ieu lain tina ngimpi datangna. Keke wahyu keneh bae. Sebab teu meunang ayeuna gitu nyebutkeun tina ngimpi. Ulah. Da agama itu bukan dari impian. Ya. Maka aya lapan al-masbuk anu teu heula. Biruyati Abdillah kalawan ayeuna ngimpina Abdullah bin Zaid anu masyhur. Dina hiji kali waktu paladur sadayana sahabat keur marusawara. Nya, ieu hadisna panjang ya, Tirmizi aya riwayat. Dia riwayat Abu Daud na Tirmizi aya. Ya, kuring tos ngaji Sunan Sitah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Abu Daud, nya paladur sadayana. Tah ieu nya jadi kieu. Arusul da sahabat musyawarah teh. Geus teh make lonceng. Geus teh ngabejaan salat teh tadi nawabah. Treng. Nah, buah aya make kokol gitu, pangasli teh mangaran. Make kokol tong lamun ngabejaan aja make kokol kan. Ya, make bedu. Make anu lah paladur saya. Tapi kan tak gitu. Ya, eta musyawarah teh, jadi tasyawarah. Bima dina perkara anu yajma'un nas supaya kumpul saha manusia. Gitu. Sakumaha anu geus dijelaskeun dina Sunan Abu Daud. Ti Abdillah ya ti Abdillah hadis ti Abdillah. Ana usanyana Abdullah gitu ngadauh ngariwayatkeun maksudna ngadauh lama amaro barang miwarang sa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ngabejaan kalawan lonceng ya malu anu dipigawe liudroba biin nasu ditenggek bi naon kalawan lonceng pikeun manusia supaya kumpul pikeun salat gitu topabi maka aya nu muter ka kaula teh dalam keadaan sare berarti eta belum teh ngimpi ya aya nu muter ka kaula hiji lalaki eta hiji lalaki teh mamawa lonceng dina leungeunna maka cek Abdullah teh ngomong hamba Allah mana arek ngajual lonceng lain gitu arek ngajual lonceng lain cek eta Abdullah ya eta lonceng rek dijual lain cara urang mah maka cek si rajul ya jang naon sa lonceng kami jang supaya ngabejaan salat geus teh cek si lalaki teh ya kieu aing ngabejaan nya kumaha lamun ayeuna ku aing dituduhkeun kana eta perkara anu leuwih bagus tibatan lonceng gitu maka cek Abdullah oh atuh mangga gitu maka ngajarkeunlah eta si rajul nu mamawa lonceng teh kana Allahu Akbar muhabdah ya gitu ngajarkeun kana alapat aja gitu ila akhiril aja sumastahara maka kari-kari mundur ti kaula cek Abdul teh tepati jauh ngomong deui nya wa taqulu ijakum ta ila salat Allahu akbar dugikeun ka akhir qomat gitu palamas batu ata itu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abartu bima raaitu nya maka kaula ngahambarkeun ka Kanjeng Rasul tentang masalah ngimpi kaula maka cek Kanjeng Rasul
eta teh adalah ngimpi anu bener. Ngimpi anu bener. Jadi ngimpi ge bahaya anu bener. Kan ngimpi teh kabagi tilu kan. Aya ngimpi kembang sahe kasengsrem teh. Abah penting tadi berang ningali keur ngarit. Aya awewe deno. Di hati teh diingat ingat penting ngimpi kikituan teh nya tawe ngaranna kasengsrem. Bener teu? Kasengsrem nya. Aya deui paladur sadayana ngimpi paladur sadayana gitu nya ngimpi ti setan urang aya nu memperkosa naon kuntilanak misalkeun Mang Agung diperkosa ku kuntilanak eta mah juri nya atau urang mimpi teh urang ngimpi teh ngeunaon eta momen maka sunah nyiduh ka belah kiri puh eta teh ti setan ngimpi ti setan. Taya deui ngimpi paladur sadayana papendak jeung Kanjeng Nabi. Bener eta Tobi. Berarti eta paladur sadayana nya urang pangkat urang sahabat. Lamun urang ngimpi jeung waliullah jeung guru, berarti urang eta guru keur ingeteun ka urang, maka guru jarahan Pak. Namun bapak-bapak pernah ngasantren di anu. Ya, kitu deh ngimpi jeung guru wae, guru-guru jarahan eta guru. Berarti keur ingeteun ka urang. Kurang jarah bener eta ya atau kapanggih jeung kalau kurang jarah kalau biasa gitu abah kurang jarah ya ka makamna buru-buru jarahan ya tah kumaha lamun aya nu mere ngimpi ijazah Mang Asbaena kapanggih jeung kiai gede misalkan Ki Soleh Hasan Muncang kapanggih mere ijazah baca ieu eta mah keun bener ngan geblekna sepoho kuring wae nu bari jajah ieu ngaranna Syekh Ajhari Mekah eta mah dina ngimpi nya gitu Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan min ghairi dairin wala ta'bin wala masyaqqatin minni nya wiridan ingat bae kamu wiridkan ini eta Syekh Ajhari saya Syekh Ajhari dari Yaman cuman eta wiridin ini paladur saya ya latif 100 Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha 120 hiji terus Allahu warzuqni rizqan katsiran halalan min ghairi dairin wala tabin wala masyaqqatin minni eta baca 3 balik cenah doanya ya gitu ngimpi eta jadi ijazah dina ngimpi aya ya ngan can nyorang sing ngimpi paladur sadayana enak ijazah jang jawakan nya asehan aing sebentur asa saeutik mataknya ta sakulan tang paragi ulin ti beurang sakulinting palagi ulin ti beuring lamun dahar asa catang bobo lamun kitu mah satu akbari inni ra'aitu ada sarqaban wa istasar wadisan amil tamah oh bener gitu Bapak balikan ke dia. Jadi yang ngimpi benar seperti ijazah ajat ti hiji lalaki dalil ieu. Jadi lamun bapak-bapak yang mari ijazah bener. Asal nu merena wali. Ya, iman nu merena naon boa. Tapi eta aya Pak sahabat dina hadis targhib wa tarhib, sahabat meunang ijazah ayat kursi ti setan. Ajang deui urusanana. Ya, jadi ayah Anas bin Malik besok ngajagaan gudang korma. Cuman asa kadinya beak ku eta, eta teh orang hulun anjing, you know, iya, baru luar, ya, hulun anjing, awakna jelema, ya, maka cek eta horeng sia ieu korma kadang beak bae cek eta, cek Anas bin Malik teh sia goblok duangan. Korma dipalingan sati tina ieu ti gudang nya haju aing kudu kumaha ngusir sia mah bangsa jin cenah paladur sadayana nya ayeuna sia hayang cara ngusir aing bae cek eta maluk teh gampang cara ngusir aing mah baca we ayat kursi 7 balik tiupkeun ka aing semburkeun nya lamun make cai teh mah semburkeun cek maneh eta mah ijazah ti juri Pak. Tapi asli sih kajeun, lain dina ngimpi lain.
Cuman kayak ajan ieu dipisah pakai ngubaran kasurupan, bisa kayak tadi terakhir kedende karena minggu hari ngaji bah. Jadi nu kasurupan ajanan, nu kelenger ajanan, aya eta. Lamun keur para rusing urang ajan, bahkan kahuruan urang ajan, sunah ajan ge. Nu keur kelenger ya ajanan. Gampang ge eta. Kamari Ustaz Wota minta ijazah jang ngajape kasurupan. Aya tah dina ianahna aya. Cara jang ngubaran kasurupan, baca we tengan. Kedah mingguan insyaallah. Mudah-mudahan nepi umurna banyak. Nah, jadi kesimpulanana ku sebab ieu lapat ajan kitu padahal mah wahyu kan di antara aya nu ngimpikeun. Jadi balamun sadaya lamun urang menang ijazah dina impian itu bener. Ya, eta bener. Kan sok poho. Kuring kiai cenah menang ijazah impian, tapi poho peas ya. Dan bebeja poho mah. Pak Mehmet menang ijazah jang jauh kan. Hari kawin deui beuneuh.